Ya, iya, aduh, pesawahan. Wah, nyelarang Kang Arus teu mendak-mendak. Kabar udak lah, teruskan. Assalamualaikum, Jang. Waalaikumsalam. Jenah naon di dari? Menang cecenat. Menang cecenetna. Nang hiji tuh. Hendak Kang Arus teu? Naon terus? Oh, tuh, saung tuh, saung. Oh, itu Tita tadi pelarian kemana-mana, aduh. Cuniuhan kan. Sok atuh teruskeun deui ngalah cecenetna. Ya, nuhun nya, Jang. Yuk. Kan itulah Kang Arus. Biasa ngobrol-ngobrol deui sok resep aing ngobrol jeung Kang Arus teh. Aya we pikeseurina teh. Oke. Duh, ngasa kuaraas kieu ieu sawah. Kang Arus. Aduh, si Akang kemana wae di pelarian Teta tadi. Ya tuh, aduh, kumaha. Ya, demang Kang. Alhamdulillah, saya. Aduh, Kang Esto. Nuju naon Kang itu? Biasa we Akang mah. Keur ningali nu panen jagung. Wah, biasa keur ngahetkeun eta teh pabuaran pabinihan. Biasa kan sekedap deui kan ieu bakal di ieu itu di kolektor pan kayak langsung di ieu tandur gitu. Biasalah aya Kang mah di sawah ngaranna di sawah mah kieu. Oh nya seueurnya si Akang sawahna nya. Oh atuh Akang mah tuh mola sawah mah Alhamdulillah. Itu satungtung di ditu sampai satungtung pengker teh. Nu si Akang. Ya iya teh nggak bohong di wae gitu teh. Akang mah iya we kadinya tak sampai kadinya sakedih kabeh mah ngan ukur 5 hektar sakedih. Oh atunya sakitu mah seueur atuh alhamdulillah. Ya yang ngobrol-ngobrol deui jeung si Akang sok resep ya. Oh mangga. Ieu di YouTube teh seueur ieu seueur anu karomen cenah. Kumaha Kang nyuhunkeun logat Karawang, logat Sumedang, Sukabumi, Garut, Tasik deui cenah aduh. Kumaha tiasa? Ya, insya Allah. Man. Janten aya nama urang nyarioskeun heula atawa dongeng ieu nya. Kan aya Akang malahir di Tasikmalaya nya. Bikeun ka sakola, kantor sakola di dieu oge. Nah, ayeuna malih ka Majalengka margi ngiring abdi usaha di Majalengka, jadi ngengingkeun istri oge orang Majalengka, jadi warga Majalengka gitu, KTP Katos Majalengka gitu. Ngomong bahasa Tasik masih kena emot ya oge nya ben teu ieu we ayeuna sehari-hari gitu bahasa Tasik gitu. Di Majalengka gitu. Nya mimitin mah rada kaget oge, adaptasi teh bener-bener iya gitu nya. Margi Majalengka mah contoh bahasa dewek we. Nya. Pan ari dewek teh di urang mah di Tasik dewek teh abdi. Upami di Majalengka mah dewek teh anjeun. Seperti aya ribut gitu nya seperti kieu we. Kira-kira eta sia wanita ka dewek di Tasik. Gitu nya. Da urang Majalengka mah seuri. Pajarkeun teh kieu. Kira-kira sia wanita ka maneh. Tah kitu, lantaran dewek teh maneh gitu nya. Pabelit gitu. Jadi dia mah dewek contoh model pamajikan di Tasik, di Majalengka mah rubiah nya. Di pamajikan aduh ya ieu pamajikan saha di mah ieu rubiah saha gitu Majalengka gitu nya. Model cek urang teh kieu mun di Tasik mah barudak cik atuh cari cing ulah marotah teuing gitu nya. Cari cing ulah marotah teuing gitu kan di Tasik mah aya di mah barudak atau mindel tong molek teuing gitu mindel tong molek teuing cicing ulah motah teuing gitu ya molek itu motah gitu. Terus model bisa rek dahar mah sok we kukumbah leungeunna tuh di ditu ame bersih gitu nya. Mun bahasa Majalengka manek madang yang geus itu kukumbah eta si banyaw heula cenah kitu nya. Bisa ke madang masih banyak heula gitu Majalengka mah. Kan gitu.
orang teh ka mana wae atuh menilangki teu pernah gitu nya. Awis teu pernah kata napi langki tos lami teu pernah gitu kan di Tasik gitu nya. Ada dia makan aduh eta dewek meni geus lila teu panggil jeung kuring. Kan di wae dia wing sono heh gitu. Wing sono heh gitu Majalengka model rame resep di Tasik mah. Ih meni resepnya kayana teh di Majalengka kan. Meni macak heh. Nyaan demi meni macak sih resep gitu nya. Dia macak gitu resep gitu. Terus perbedaan model udah hayu oge nya nah tos damal gitu. Kang di orang masih tos arwih deui geuning sindang heula gitu nya. Aya Majalengka mah aduh eta mah geus garoyang we kieu. Ge mampir ya. Gitu nya. Ge mampir gitu kan. Di itu berarti hayu merenya age teh. Age teh hayu gitu. Model ke urang mah tuh ai mah di mana tuh aya di Lebak. Panai di mah ai indung dewek di endi cenah. Itu kateo cenah gitu. Kateo cenah. Gitu. Jadi bahasa Benten lah gitu. Tina logat oge nya Benten. Benten tina logat-logat. Keur mah logatna Benten, bahasana oge aya Benten gitu ya. Jadi pilucueun bahasa Sunda mah. Seueur bahasa Sunda mah pilucueun gitu. Coba logat-logat ieu Tasik lah gitu anu kira-kira biasa sok ibu-ibu mah sok rada garandeng lamun ngobrol-ngobrol ngomongkeun batur teh gitu. Oh nya. Nya ai di sawah bawa di mana geuning sok ngarobrol di Tasik mah keur silih siaran geuning kan nya. Nya contohna teh kieu model ibu-ibu ieu nya. Acep nata apa gitu. Naon acep itu nyino. Geus kabeli nu beureum ayeuna mah. Da meni rada sombong atuh. Meni urang mah nanya gitu ka babaturan teh eta mah medegik gitu tah cenah. Nya eta teh amit-amitnya bae antep dang KGA dan kitu mah. Jadi lucu ya resep model aya anu naon pirameun atawa kaget gitu. Yeuh ka dieu nah. Ayo gara urang ngaco cenah naon. Ajar cenah saya teh keur pasea. Yah urang nyaho. Urang nempo urang ieu gitu. Kepo gitu nya. Gitu urang pasti jadi gitu. Duh kai amit itu mendok sanesna abi gitu nya. Udah. Hei sia mana maling endognya idu ka imitna sia ka abi. Nyao sia. Ulah kitu sia gitu apa sia abi sia. Itu Tasik begitu. Abi sia nyao tah hararayang abi kasih eta. Amit. Itu Tasik teh. Amit kitu nya. Soal jadi si wajahna teh rada dikitu-kitu geuning nya. Jeung urang Tasik mah rata-rata lamun mamnulada teh kesanganna teh lain ngobrol teh dia kesanganna teh. Lamun teh di dia teh kesangannya misna kesangan mun nya pas dahar lara teh ada tak ieu kesangan ieu kesangan random gitu da orang Tasik begitu rata-rata duka kunaon atuh abi di Bandung gitu nya benar terus ya lamun di urang mun rujak teh gitu nya cek di Tasik mah ya Allah meni pangset cenah ieu asin-asin teuing gitu nya saking kula uyah itu pangset pan ade mah asin ngadengil ya saha ieu nu rujak Majalengka gitu. Jadi lucu. Jeung Majalengka mah lamun urang ngobrol teh si wajah teh model di kieu geuning kan. Dawak nu sombong ka kami. Bukan naon dawak nu sombong gitu nya. Dah hayang aing mah kelaan aing. Teu aing mah aya kitu nya nah aing. Majalengka pan Tasik gitu. Tuh saya tahu kok gitu hayang orangnya nah itu aura jang wajah-wajah Tasik gitu loh. Semua paling gitunya hayu geura amang ke abi. Kebanyakan abinya di abi sidang heula tuh ke abi ya meni ngan padu lewat teh hungkul menteng mampir-mampir acan gitu kan ya. Ayo kan oi dan dewek nu sombong mampir ieu ka uing tuh ayo geus lila teu pangisnya gitu. Bahasa aya nya perbentanan nada sora bege perbentanan bahasa aya anu dibalik jeung aya anu dibalikeun merna gitu seperti
kemana jalan ka dieu bisanya. Ya, Orang jalan ka dieu aya anu kemana jalan, aya jalan ke mana gitu kan, itu bolak balik teh eta keneh gitu. Itu bahasa Sunda, jalan ka dieu jalan gitu bisa. Nah pemi daerah Sukabumi ke benten logat eta Kang seueur nyeresna yang terang eta logat Sukabumi kumaha tiasa. Ya mungkin Sukabumi oge da luas itunya, jadi aya sababaraha tempat mungkin beda bahasa seperti Jambang, Surade atau lebih Cicu gitu kan. Abi kantos ke Sukabumi amang abi pernah sareng Raden Campi Sukabumi nya pas abi nongol teh gitu teh manehna teh maneh kaget nya. Har itu geura eta jeung saha eta ka dieu Kang, hayu buru ge geura dahar ya geura Kang, hayu hayang diasaan ku Akang hayu beneran atuh gitu nya Sukabumi mah. Har itu geura Sukabumi tah anu kanyaho ku abdi mah nya, duka anu lain mah duka kanyaho ku abdi eta Sukabumi. Berarti Karawang pemi logat Karawang eta seueur cenah eta aya perbedaan gitu logat Karawang. Ya Karawang mungkin itu. abi tos lapisin teh ke Karawang ngan waktu eta mah abi memang Karawangna pasisian ya. Pasisian model lamun abi ngadongeng. Jadi 2 kali kadang-kadang manggil abi teh. Terus jeung saha ho maneh ka dieu gitu nya. Cek abi teh nyalira we abi mah ka dieu. Ilok ah nyorangan cenah. Kumaha calageur itu bapak di ditu cenah. Alhamdulillah sae cenah. Ting bating eta urang geus hila tuh panggih jeung cenah. Ka mana ho cenah kitu nya. Mangga tuh abi mau alami da bade ka wargi da. Aduh terus cenah. Ngilu tuh aing cenah. Mun ditarang aja ka aing ho cenah kitu. Nya hayu cenah teh kitu. Nya hayu ah cenah. Padahal kadang sok kabawakeun nya. Kabawakeun. Orang tak sampai ke apalna gitu nya. Bisa wae si Akang eta Karawang gitu. Ilok ah cenah. Ting bating gitu. Ting bating. Maneh mah anger geuning kasep wae cenah. Eta maneh aduh. Mun jakal teu bawa receh harita, mun bawa receh mah dibayar eta nyebut kasep ka urang teh. Itu Karawang. Ieu di upami logat Sunda Subang tah Subang. Aya nu naroskeun cenah yang logat Subang. Subang mah nya lemas-lemas rada dilagukeun. Model. Kemana wae atuh? Geningan menit tos langkit teu pernah geuning ka dieu. Itu Subangnya aya model. Atunya heueuh cenah. Lamun cek urang teh. Aya di dinya mah meni anger wae kasar. Naon? Ih, ja urang mah kieu we anger ti baheula oge gitu. Sok nyaan ai heureuy teh gitu. Subang Berarti nya na teh nya aya kemiripan ka Purwakarta kacana, ka Bandung oge sakedi kacana, ka Karawang kacana, ka Sumedang we kacana gitu. nya intina mah yang terang Subang mah nya eta we tinggal cepiah pengintannya. Da sudah pasti terang lah ka cepiah. Cepiah. Eta orang Subang ya. Subang. Naon? Pami Cianjur ya tinggal we Kang Cuy. Tah, Kang Cuy orang Cianjur tah. Cik Kang ya, abi bade naros. Urang alih ka Banten ya kumaha logat Banten aya nu naroskeun soalna dina komen logat Banten. Banten oge abi sapaliwat kitu nya. Ieu mah nu kanyaho abdi ya, anger. Daerah ieu merenya daerah Baduy gitu kan. Ya mungkin pasisian dah abi emang untuk di kota di pasisian gitu. Cenah kieu. Hei, hari mana reka mana gitu kan. Eka mana? Nya mana keur naon gitu kan. Oh, urang mah keur dahar. Gitu. Nah eta mau naon maneh? Urang mah peuyeum. Jeung saha ka dieu? Eta jeung Mang Ucup. Ke mana mau jeung Mang Ucup geus lila. Oh, urang mah teh baheula ge wow jeung Mang Ucup mah gitu. Keur dahar, peuyeum gitu digitukeun tah. Itu Banten mah digitukeun. Dia rekamanna ka dieu kakak. Itu Banten ya sapaliwat lah abi oge gitu. Kampus. Benar. Berarti benten-bentennya logat Sunda teh nya. Aduh. Bener-bener bahasa Sunda mah. Sur abi ge bujeng-bujeng beda kabupaten sakabupaten we gen
terus benten-benten bahasa teh di antara kecamatan yang kecamatan teh. Benten. Eta misalkan mun orang Jawa yang nanti ngomong bahasa Sunda tapi logatnya logat Jawa eta kumaha eta? Logat Jawa ya medok, Jawa medok. Ya misalkan Kang, ayo atuh urang ulin ka ditu. Cicing bae mah kesel urang teh. Cek urang tanya hayu nya ka mana? Alah pokoknya jalan-jalan ka mana bae urang mah. Nu penting urang happy. Ka mana bae lah. Urang jenuh Kang di dieu wae teh. Gitu. Ini Sunda tapi medok gitu. Jelasnya Jelas Sunda mah Jawa mah jelas jadi medok nu teh. Ya ibarat masakan lah medok. Enak medok. upami ya nanti upami logat Sunda Bandung ya Jawa Barat anu Aduh, Bandung mah pusirna bahasa Sunda di Jawa Barat emang lagamna lemas, tina kasarna resep gitu di Bandung mah. Jadi di Bandung mah model cek urang teh. Jika tuh ulah gitu cenah. Bae we. Gitu ya. Keunai bae da lain urusan batur ieu tuh mah urusan urang. Nah make jeung pipilueuneun. Gitu Bandung mah kitu nya. Naon ih baong mendingan budak teh. Amit-amit. Gitu. Aya eta ge priangan kalebatna. Naon gitu kan bahasana teh. Naon atuh gegeruan wae terus sakitu deukeut oge. Gitu sih. Itu bahasa Bandung emang lemas. Saya Sumedang guys Sumedang masuk ke Bandung sebenarnya. Mohon eta ge Subang oge janten nya model abdi we kieu sehari-harina. Ieu kalebatna priangan abdi oge ya nada abdi teh ya. Hari Kang Arus mah meureun kumaha cicingna di mana? Mun cicing di Tasik yang meureun Di Tasik. logat Tasik. Tasik. Jadi abi mah salaresna mah mun aya musuhna atarna pi lawana sanes musuh gelut sanes. Lawana lamun abi pindah ka Tasik ngobrol jeung urang Tasik kieu jeung urang Majalengka. Oh nya Majalengkanya ayo wing mah kumaha lawan lain. Nya lamun lawanna kieu nya kieu wing teh. Lamun nya kitu atuh nya kitu. Seset teuing nah. Gampil jeung wing mah. Mun ti Majalengkanya kitu. Upami nya di Banten adaptasina sareng Banten. Ka mana? Mana geus dahar acan. Ieu keur dahar peuyeum. Jadi adaptasi lah. Jadi di mana daerah orang dirinya yang ngilu kadinya gitu. Gitu. Pemimpin Cianjur. Memang sakapung alah kumaha Cianjur tapi terus di Cianjur gampil. Di Sukabumi gampil gitu. Jadi kabula kabale gitu. Garut oge sebenarnya mah nya caket ka Tasik tapi aya perbedaan dikinya. Aya tau ge sakedik bedaana teh. Ngobrol aja cenah wing ngadu bagong eleh anjing cenah tak kieu tah si ieu na teh we kukuna teh. Ngobrol gitu cenah. Terus kumaha cenah? Anya kitu we, mana rek ka mana cenah? Ngopi atuh. Gar aya gitu. Sabenerna mah jeung abi tah ngomong sehari-hari kieu. Aya ka Garutan. Aya ka Tasikan ge sami. Mohon. Mohon. Nya atuh ieu sok bilih si Akang bade dilajengkeun deui ya ka sawana. Punten ya. Mohon ya paling itu kan aya balong dek karunya lauk ya tak acan di pasihan minum. Tiga nama hausen. Ya jaba meni melek we tarasare eta lauk teh aduh ya Allah Robi. Karunya teh mohon ieu. Ya ge abi tu paling itu tuh bade panen cecenet. Tadi ku budak dialaan jiga namanya. Mohon. Ya terus paria abi paling itu gagal. Kunaon? 1 hektar pahit. Nu asa oge pahit eta paria aduh. Pikeun ka suka teh nu asa kieu mah bakal amis pahit. Aya pokona mah. Udah pahit atuh. Nya, da abdi mah henteu dibarengan jeung eureum asa kurang nikmat. Pan saur abdi ge tos nyarios jiga sayur tanpa garam teh hambar kitu nya teh enak. Tos lah pokona mah. Itu pokona mah Sunda Jawa Barat ya. Duh. Badan mung sakitu wae tuh kayak ngantosan di komen ti batur. Ngantosan komen di batur mangga. Insyaallah upami anu tiasa ku abdi, upami kira-kira ieu hatur nuhun, atuh tina kalepatana abdi nyuhunkeun dihapunten dan namina oge manusia itu nya tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Nyuhunkeun dihapunten
Mogia anu tos nonton ieu atau napi anu tos komen anu ngadukung ka abdi mudah-mudahan aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala sing dirampilkeun rezekina anu nuju teu damang sing damangkeun langkung sehat nya anu sehatna sing langkung hebat sukses pokok namanya orang silih doakeun pokokna mah mudah-mudahan selamat dunia akhirat sareng deui pokok namanya disubrek mohon dukungan anak kang orang Sunda atau oleh-oleh abdi teh memohon ka wargi-wargi urang sadayana supados urang langkung tiasa deui ngembangkeun ieu budaya-budaya di Indonesia khususna kitunya umumna kang sadayana kitunya subrekna komena requestna mangga insyaallah ku abdi bade dilaksanakeun insyaallah satiasa abdi kitunya apa nama hebat lah orang nanjirkeun ieu karena budaya-budaya orang Indonesia khususnya Jawa Barat gitunya. Siapa tuh? Hebat pokoknya nama orang Sunda Jawa Barat umumna kanggo Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Terus dugi ka dieu heula mangga insyaallah ke urang lajengkeun deui sanes waktos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang hilap tonton terusnya channel Kang Arus. Mantap. Ya.